Waalaikumsalam. Ayah dang. Banyak kita can nyaring si Faisal mah. Sok ingkeun gerak aja ro. Ma, Abi, dulu. Ya, sok aja ro dang. Mun hese digeingkeun banyur dang ku cai itu man ya. Sok. Geingkeun. Udah pula dah. Naon sardang tunuh keneh. Ayo ngomong dah. Mungkin deui roream tunuh keneh. Udang teh dang. Jelema beku. Halik urang banyur ku cai gerak teh udang we mah tuh man budak. Henteu mah ampun lah di banyur ieu gada kuda. Nah, atuh sia teh harese teh ya digeingkeun teh. Sok buru udang lamun mung di banyur ku cai mah. Maneh dasar dang rek geus nyamper. Paling aing ada kecai heula Darek disamper ke mana atuh dang? Ayah, kapan tatu mah? Oh, kartun anu sok na TV lain. Tane mah. Kalat tatu nama. Oh, Karang Taruna. Ajuk atuh. Samper aja kan kitu itu HSW si Faisal. Lieur mah ningali si Faisal HSW teh. naon sardang keur ngeunang-ngeunang hees ngaganggu we. Kita Pak Dewe. Apa? Rapat naon da orang atuh ngarasa jadi pejabat. Tal, apa taluna dah. Hoream juga jakan nu lain. Ayo, piti ame Pak Dewe. Maneh masuk maksa. Hayu atuh urang kasih bilang kan si Gilang ketua Karang Taruna na oge. Pak, sajeng sedadang rekatan si Gilang heula nya. Heuh, Juk. Sal. Mandi heulan teu maneh tarekatan si Gilang teh. Henteu mah domba ge taraman deui teu burung we payu kana duit. Rek manaman sia disarwakeun jeung domba. Goyang ser aduh enak Emang nih nyai abdi iya kan kalau murah tuh kami kan sama jalan calenta kaki itu teh awe wah yang tuh enak sarang ini kayak kapung gua ada abdi aduh tujuh anom itu kan dia teh karena sapera namanya berem karena dua motor kendaraan tapi ini tujuh sepuluh dari kalau murah pulang mainnya di mana gitu abdi di Jakarta ya tujuh jarang lu kita kawin di dia bagi tadi alhamdulillah ya kedap deh ya berapatan ya. Mang, gitu mang.
ajay. Anya poho deui sakitu baheula sia sok mau kuatan Haji Obri. Heh, anu urang ngobrol lah sono urang euy terus saya tepanggil. Itu saya teh ya. Ah, itu dia. Oh, siap. Aduh. Saya jadi gagal. Siapa ini ah? Hampura. Bukan mah tadi teh Raffi Ahmad, kami ngelap sumpah. Kumaha kabar, Bro? Naon maneh jeung aya acara bahasa bro-broan sagala. Aduh. Hampura euy rara saya di kota. Di kampung ya, aduh hampura. Alhamdulillah sehat ieu mah. Lamun gering mah ngari di rumah sakit. Bisa wae mana nembak. Pas lulusan TB wae. TB. Ayeuna di mana maneh, Jay? Di Betawi, Ndra. Lain teu inget kalemur euy. Geus betah di kota. Oh, sigana geus suksesnya di kota teh usahananya. Aya we lah bisi seletikan, tapi anu batak jadi betah teh, Ndra. Awewena gareulis jeung sareksi. Tah, urang geus dipoto. Tah. Tuh. Lisi kita juga loba apa garelis mah. Ada kena kumaha deh ukuran opat ka genep, 8 ka 10. Kos kana bangunan wae make ukuran sagala. Anger ngeleh ku awe pertama garau. Pade tina gawean jadi ngageong untuk nama. Ngagenol. Tiba heula pangaresep teh angere kana manuk. Eueuh deui pangaresep pernah lain. Atuh ukut-ukut tuyul tuh sekali-kali mah. Ngukut naon deui atuh? Ngukut ayam aya si Gilang. Ngukut buuk aya si Adul. Ngukut jangot aya Mang Alo. Aya wae. Lain kumaha kabarna si Gilang, si Isa, si Dadang jeung babaturan nu lain sarehat ayeuna. Anger masih jadi jomblo sejati. Pade tapi lain tepayu. Neangan anu pas. Neangan calon istrina. Kade ulah hilala teuing. Engke bisa jadi lecek. Sesuhan kali lecek. Hendra, urang geus sono ka emak. Gara-gara balik ka imah, kira lah terus gending ngobrolna. Masuk tuh orang ge yeuh di Tarungguan baru nek ngatren. Oh, ngatren. Thank you very much, Bro. Thank you very much. Teng tino ieuh menikmat. Saya. Ayo. Dan sesuai arahan di kampus, Gen KKN Alurang teh ayeuna teh bertemakan Sumpah Pemuda. Nah, ayeuna Alurang kedah ngedambel 2 program utami. Program kahijina naon? Ya, justru eta mata Alurang kumpul kieu teh hayu urang konsep sasarengan. Kumaha lamun ngadambel acara festival band atau kan pemuda zaman ayeuna mah resepna dangdut. Kumaha lamun dangdut? Kalau budaya hari sore abdi mah mendingan ngadamel program teh anu sangat berkesan bagi ieu wilayah anu henteu ukur sehari tahun tapi manjang saterasna. Tah leres setuju abdi mah mending kana kitu. Terus kumaha atuh? Seperti kumaha? Kumaha pami kita teh bekerja sama sareng organisasi nu aya di ieu wilayah. Nah, leres. Mun anjuran ti kampus oge kitu nya sasarengan gitu kerjasama sareng Karang Taruna setempat. Muhun tah kitu jantan engkena teh langkung raos kitu kanggo observasi nate. Kalersan abdi tadi patepung sareng Ketua Karang Taruna. Tah, dinten anjing teh bade ngeakeun rapat sareng Karang Taruna. Rapatnya di mana? Di posko. Oh di dia berartinya hari waktosna Kabu 4 sore. Bawa 4 sore. Berarti tuh kadang ngayakeun persiapan pangintennya orang teh. Gila nak, jauh dah. Tuh ingat
atuh teh geus udang ting kita ngoyak ieu. Euy, cuaca lagi goreng kieu rek moyan teh. Panas aing mandi. Gehel deh. Mending dihanetan heula ku kopi. Pantai. Dijet pam heula. Ieu euy. Tuh kebenarannya si Gilang na aya. Tah teu pudut dah. Beruntung kasakan lotre we maneh mah. Beruntung wae. Lang karena maneh cinuk-duk didinya. Keur cicing sal tadina teh urang terek moyan ngan cuacana goreng kieu. Jadi dihanetan ku kopi. Iya lang disamper si Dadang kita PRW katen maneh. Oh, bener sal. Aya ka dieu Pak RW ge sarua ngomong ka urang. Ayo atuh ngobrol na bata mah geunaheun. Sal. Kieu dang sal. Pak RW teh nalantahan ka urang. Titah ngumpulkeun barudak Karang Taruna. Aya KKN cenah mah di lembur urang. Lah KKN naon lah? Eta KKN teh kodok kanu nolol. Maneh mah heureuy wae hayang ditangelong teh ku aing. KKN teh kuliah kerja nyata dang. Ieu mah heureuy pagawean teh. Oh itu maaf teu apal lah. Heueuh, matakan dengekeun heula atuh meh apal maneh teh. Ieu deui ngabejaan teh tara balik maneh mah. Terus lang tugas urang naon ayeuna jeung si Dadang. Tah, maneh jeung si Dadang bejaan Karang Taruna. Ke sore aya rapat jeung KKN di imah Pak RW. Yap lah Nadi universitas naon lang nu KKN teh. Teuing atuh urang teh apa sal kebet tinggal atuh di imah Pak RW. Kan maneh kaluaran URR wah. URR teh naon sal? Eta Universitas Rungkadringkid. Goblok sia ngaledek ka aing teh. Siga nu teu make bismillah wae ngomong teh. Ayo dah, piti amun tilana. Jabaning seta mah mun ngamuk teh sok ngacak-ngacak durukan. Kala sing karuci was lain jugjug geran nyararingkah. Dasar sia si orang wadol. Kebenaran aya di darieu teh sore rapat dan Pak RW aya KKN cenah. Asik karena resep teh KKN na. Maneh make pakan kasep we cengos pisan. Teh we da resep. Bari maneh ge hayangnya sok ngapus ya. Heeh, kencan saya tamanya sok jaim bare main lagi resep anu kasep. Heeh we lah meh tere. Sebab aya sabaraha urang lalakina nu KKN teh sal? Aya ieu Pak. Hatep. Tah, eta kabeneran biji ewang. Kala urang heula ge marane sesana. Naon yang urang heula nu pangheulana ngomong. Urang nu kadua heuh mah maneh ngomongan santa di jaim kita. Maneh mah Urang teh urang kayak maneh mah panyesaan. Ada panyesaan urang kasih. Kos kanu goni we parebut. Hayu dangah lieur urang irit ngabandunganna ge lieur. Sal, lamun ieu mah, lamun KKN ieu mah jeung kitu. Ada baheula di teh sawah. Wah, ngerti apa? Ayo. Hei, mereka mah kalian guys. Jai, mana Ira balik? Ingin saya di lembur deui. Suang poe, anu sehat. Alhamdulillah saya. Nah, bisa. Iya sama.
Astagfirullahaladzim. Baheula si Isa teh udah pernah kada jadi jago. Alhamdulillah main remisi dadang. Pinter bahasa Inggrisnya nama. Nah, hari Abi tuh disebut. Abi oge tuh diajak salaman. Emang karena mau gitu sama nih. Ya. Bro, Kami saha? ieu teh baru udah itu nu baheula sekali anak kirik baheula ieu teh. Hampura. Ari rek kamarana ieu urang abring kieu. Iya, urang teh rekatan Pak RW, rek rapat Karang Taruna aja. Aduh. Masih kene usum urang riung Karang Taruna. Kita dua hiji, Bro. Mending oge. Abi ajojing biar kepala pelahin. Ayo. Kelabing, siapa makan mobil oke. Kita Ya pangeran kan pangeran. Cepat Gerakan si Kapal. Urang mah tara karena itu baru dapat. Nah, iya mah urang mah khusus buat Karang Taruna. Jiwa pemuda mah bukan buat happy. Harus berkreativitas. Bro, kalian teh muda-muda, nikmati masa muda, Bro. Udah tuh apa? Aduh, nggak mungkin kecapean itu ya. Kurang wah kepengaruhan kemana Jai? Kemon? Ya, geus saya kieu atuh dirinya aya moal ngarasaan asa muda nu happy-happynya. Sarangan ya. Ayo pulang ka tutur ka baru Ya, barudak jiwa muda mah lain untuk bersenang-senang, tapi jiwa muda mah harus membuktikan bahwa kita itu bisa berkreativitas. Ya, dia mah labing naon kitu teu parugu. Atuh hayang jalan we lalang sakali. Baru masakeun teu boga mah ulah kan parugu teu patut. Ayo mikir jigana terbatur ge. Isal para gitu isal meni. Emang naon Pak Isa siga pampir wae. Gelo sugan mah. Ka dia mana ka dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kelabat. Ayo, saya undang sa.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamarana ibu-ibu tehnya engko rek diajar maca jeung mahasiswa. Mak Ija, hayu lain sasapu wae urang ka ieu mah Bu RW. Nah aya naon kitu di bumina Pak RW? Har ari mana tadi bejaan ku si Isal. Di bejaan naon? Da si Isal mah teu nyaritana naon. Si Isal mah ai ke batur bejaan, ai ka indung henteu. Pan aya KKN mak di Bu RW teh piwarang ngumpul, piwarang diajar maca. Ah, da mamang geus kolot atuh bae, teu bisa maca ge nu penting mah bisa maca Quran we. Baik mak atuh pangabisa mah nama berat nama wa hayu. Hayu mak, hayu. Heuh hayu atuh, tapi lamun emak teu bisa awas lamun disengserikeun nya, omat yeuh. Hayu mak bae di dia oge da can bisa maca. Oh gitu, hayu atuh nah.